Pertama pertanyaan, saya ingin bertanya, di zaman yang modern ini HP banyak berbagai aplikasi. Sekarang ada aplikasi Al-Quran di dalam HP tersebut. Bagaimana hukumnya jika diaplikasikan, jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut? Nah, udah ditanyana ya. Nanyakan sakadar sakit itu mah tuh masalah. Sakadar sakit itu mah masalah. Sapira tambah ngenden Al-Quran di HP, di laptop, lagi dibawa punya. Ketika orang yang baca Quran nanti dibuka, dibaca bawa Quran, bawa kitab, bawa masalah, bagus gitu. Nah, ya, daripada orang nyanyi, ning Al-Quran. Pertanyaan nangan sakit gitu, nah bener meren lain etan untuk ditanyakan, nangan bodoh ben nanyana. Pasti nama nih ditanyakan teh kumaha lamun dibawa ka WC. Itu merenan maksud nama. Nah, eta beda jeung kaset. Ai kaset mah bacaan Al-Quran, huruf. Kaset mah hurupan aya sora. Ari HP mah tawarek aya. Jadi lamun teh mah kurang dipencet, timbul hurufnya sebab menang ngakses. Aksesnya nggak ada. Nah, jadi kurang aing teu dipuat pa didinya teu bisa tah mah. Jadi dipuat diasupkeun timbul. Naon bedana jeung Quran ngan cara ngaluarkeun anu beda. Ari Quran mah dibalikeun salembar-salembar, ari eta mah di pencetet keluar, digeser. Tah eta kitu-kitu kene. Jadi si nama Al-Quran mun tadi pencet atau ditutup berarti sarua jeung Quran ditutup. Dekadeul. Quran ditutup tuh tekadeuleu katutupan ku jilid. Ieu ge teu dipencet atuh katutupan. Beda ieu mah kekuatan tulisan, Quran mah cetak make klise. Hari HP mah kekuatan cahaya, sarua kitu-kitu kene. Jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun, dibeberkeun aya hurufna. Ai kaset geus beda kaset mah mun dibawa ka WC teu naon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anan. Kama sarua jeung jelema talar Qur'an. Kurang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu naon. Sarua jeung urang teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Qur'an atuh masalah. Dicekelan ku urangnya nama talar Quran ini sudah urang doraka henteu. Itu sarua jeung kaset sebab kan sorak doang bahwa di jero ngaranna batin. Tapi ari Quran mah ketika ditutup urang teu kadeuleu, ketika dibuka aya HP sarua. Ketika dipencet aya, teu dipencet eueuh. Geus urang mun aya HP aya Quranan dibawa ka WC doraka. Kurang boga HP aju teu boga wudu dicekel kurang doraka. Ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu. Itu mah eta mah. Ya, insyaallah. Tuh kitunya cerita HP sing hade mantap ya. Satu sisi bagus, memudahkan, satu sisi gampang dijongklok. Sing hade urang boga HP aya Quranan. Bari
di Mekah ge teu kudu make Quran di dalam Quran, make HP maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah biasa gitu. Enggak salah. Itu anu mantak eta HP awal-awal nama dilarang di Mekah teh dilarang. Teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP. Ternyata horenganan di jero lain sekadar alat komunikasi dipakai maca Quran. Di dieulah urang Arab jak urang Arab, oh berarti Quran diakses ke HP dibaca teu kudu make Quran nu aya. Hiji kadang-kadang jauh, kedua kadang-kadang ma'atu nitah kabatur, jadi mempermudah. Eta teh kos kitu teh akhirnya dimenangkeun di Mekah. Nu maca Quran make HP namangan duaan. Anu oondoan nama 1 juta. Nah, cek ulah mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu oondoan. Tenyawan teh orang Melayu, apa itu oondoan? Kumaha sia bae geus. Da mah bahasa Prancis oondoan. Tuh kos kitu tah. Sebenarnya mendingan ulah sebab di dele-dele teh penghargaan terhadap Baitullah eueuh. Kadang-kadang henteu katingali ibadah na prat-pret suprat motoan kos kitu kujang naon dipoto di Baitullah, moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah majang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatat ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tuh aing di Baitullah nyalan deh tak potona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku boloon ting ka si jelema hayang ka alam jeung ka deuleu ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teh jelema gos. Geus teu kudu mamawa HP Allah tah mah tempat anu mulya. Geus teu kudu hayang ka deuleu ku jelema kudu nama urang nyamar dirinya teh. Geus teu kudu hayang ka tangen ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah. Ulah maka hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat. Sakitu bang. Hese-hese teuing kumaha di Baitullah paek cepat ajujung awewe mending mundur si tikah mas kabogohna deui si mbak urang Karawang blon-blon teuing teh si budak mending eta Ki Haji ngorakeun kolot deui. Allah mantak Baitullah aju eueuh karomahan ge kadeulina ku urang atawa nyanana dilaknat ku Gusti Allah salahnya teu kudu. Geus ulah make kikituana ieu mah artis menyundatan di hareupeun Baitullah dipoto nikah di hareupeun Baitullah sanu nitah kikituana saha nu nitah kikituan nikah di masjid ge nu nitah ieu mah yang di masjid afdol teh podol sero segala abdol segala naon teu nyaraho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitiana nu hayang kalem hayang ancak teh mah gos kitu mah di imah nikah mah geus masalah wajub ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna nya alatus sholah berikut Quran maharna ai salat henteu blon jasa panet kikituanan mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ke arah lem hungkul lebih baik mah belum masuk sana mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami itu kitab mana nu nitah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar sugan aya di kitab nu gede pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu beneran ya sok dititah-titah kos kitu